bisa jadi sugan dewek mesin cuci ulah diheureuyanjang kade sing hati-hati dulu karena reung aing teh ulah diheureuyan bisa nyeduhan tong diheureuyan kumaha mun nyiwit nya ti nagara naon kaula ti nagara jin bangsa jin dulu onyong paingan terang gigi atuh mun pesen batu ali ka itu nya ini sakeluarkeun batu ali jin mah lain batu ali batu batre mun teh kaula teh kalungguhan teh patih nagara ti nagara Guha Sela Bintara Rajaan jeung saha nu gumanti aji di negara nu gumanti aji di negara kaula Raja kaula Mahaprabu Wijarnaka leres aya naon anjeun datang ka dieu kieu leres salira teh anu kakasih Arjuna memang kaula pisan alah nun leres salira Arjuna leres ai eta gedengeun saha pangkereun ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula ngaranna Semar Badranaya saha Semar leres geus panggih dah ketemu geus panggih eta geus panggih bener Semar ngaranna maneh sumuhun nun nah kawas nu atau papanggih jeung bapak teh buah boga hutang bapak tos lain kawas baraya we atawa bogoheun meureun ai eta anu tukang saha abdi lah moal abdi teh geus kasohor saha sia teh Dede Yusuf ai eta nu tukang abdi Luna Maya iya nuhun aya naon denawa ulah aya naon kieu salarasna mah kaula dongkap ka dieu teh aya sanes kaula teh kautus kudu jadi ratu ngemban timbalan nu jadi raja paripaosna kautus ku raja duta ieu duta utusan raja anjeun leres maksudna ari maksad teh kieu di negara kaula teh salarasna keur katarajang rupa-rupa wabah musibah panyakit anu kena nakaraya teh gering sore paeh isuk gering isuk paeh sore numun taber anu cikungunya anu demam berdarah rata-rata teu hirup deui anu turu wisen anu tampak kemawat segala tah kitu ai nu karamian da punguh bilatungna teh sagede halu ai berikan cina penyakit lain tah kitu can gempa bumi longsor banjir jeung sajabana wah rupa-rupa di negara kaula ayeuna
biasa diukulanan aku. Eta teh akibatina teu areling meureunana penyeunana Bisa jadi pimpinan-pimpinanana loba korupsi teh. coba korupsi. Ari pis iman Oh, geus keheuleuun meureun dunya teh. Di langit di batu. Cek ebit ya pemeureunnan Lawan teh. tidak bersahabat lagi dengan manusia alam itu. Ya, alam itu tidak mau bersahabat. Tak kitu ya. Jadi tah kaula teh hasil narekahanana sang Nalendra bisa nagara kaula waluya tapi kudu ditumalan ku jelema di alun-alun teh kudu mencit jelema di ruang getihna dipake ngulas-ngales ka karaton. Nah sakarareung teuing Lain penasa sing paruringkat dunya teh wah. Haipek teh ku cepot banting sia aing ngomong teh ka mana karep palias kitu juri kah lain kawas lumung we bukan lanceuk. ya kitu ieu teh jadi ku jelema nu pangkolotna di dunya saha ngaranna teh mimitina astungtungna Sunan mimitina estungtungna Supri lain Dorna lain jauh atuh dor. ieu mah mimitina estungtungna R Dodi Darsono Jauh atuh teh mah. jauh teh mah atuh tong disarua jeung umat Bedegong nya eta ku eta pangkeureun salira anu ngaran Semar ya astagfirullahaladzim Cetar gelap gedengan lagi akan. sabar Pak tenang Pak Sabar we. paingan keung wae kita tadi dek teh jang Paingan buat teh loyo ketinggalan. nepi ka disajajarkeun jeung sato dewek deuleu Bisa jajarkeun jeung ento. tenang saacana bapak kahareup abdi meureunna salaku anakna tenang Pak tenang tenang Pak piraku anak bapak disiksa anak kudu cicing tingalikeun ke waktuna kahareup berjibaku luna maya tingalikeun tak kitu kaula dongkap ka dieu teh bade merdi menta tulung ka salira anu kakasih Arjuna da geuning Semar teh tara tebih ti Arjuna bade disuhunkeun eta Semar Badranaya yang kumaha dewe cicing Sarwa gendeng ayam tulak kakak. jadi menta Semar Badranaya leureuh kumaha lamun digentiane ku sato Itu yang kubuat. dek sapi dek meh hideung atawa hayam samani Mending dongkot. teu ieu mah tetep ku jelema hideung teu ku hayam hideung Yang kusiut. atanapi digentosannya tuh ku jelema beureum sia mah ka aing jangan kitu wae didodet ku aing gitu suwer aing mah Eta sih karbon barisan. kumaha kinten-kintenna lamun menta Semar Badranaya kaula tong boro make jeung dipenta wujudna buukna salamar oge kaula moarek mikeun nuhun agan jadi tong boro hingga wujudna buuk salamarna ge moal mikeun moal lapur atuh kumaha lamun dibeli Atawa di gram gitu. sabaraha sagramna Semar Lebih keberlian. udah itu tamaga Udah mas ngora.
Tongboro hingga dibeli Tongboro hingga dipentas sanajan ditukeran ku nagara ge moal bisa kekenahan nepi ka teu dibikeun kitu kaula salaku pamimpin rakyat kaula janji dina waktu diistrenan dina waktu dilantik kaula jadi pimpinan daerah teh toh pati jiwa raga nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa kaula nuhun agan eta sumpah satria hanya ahna pamimpin nepi ka kitu tapi di negara astina mah lain nyaah jadi bangsat pamimpin teh oh lobana peranjang kokod lobana mah peranjang kokod jadi moal dibikeun moal kumaha lamun kaula maksa lamun anjeun maksa dina harti kaula salaku pimpinanana salaku kepala daerah aya hak pikeun melaan Semar sanajan nepi ka nemahan pati bener urang dieu hebatnya ka rakyat nepi ka tega ngorbankeun jiwa tibatan rakyatna korban masihna cara di negara si lain beureung nganukur kedoknya ka rakyat kadang-kadang rakyat teh dijual kadang-kadang ning duit rakyat oge dihakan dilegleg oh jare dibagong haruras beuheung hese ngaliuk matak musibah wae ge kitu oh jadi moal dibikeun moal bener maksa kaula oge kaula bakal nying hareupanana bade maksa we lamun maksa sok di mana pitempateun jeung kaula urang pada oko pikelan pati agan ulah agan sawios da jisim abdi mah jalma teu berharga Kakang Semar ulah sasauran kitu ka sanajan nemahan pati Arjuna tega pikeun melaan rakyatna tah kitu aya pamimpin nu bener pamimpin anu iman nya pamimpin anu iman atuh da keur naon ngayakeun yayasan Amalillah oh percaya nya aya teh kitu mah manahna terah ningrat gunung enek mah turunan ningrat bener anjeun wani ka kaula ora wani teh ning ngapakulanang koe lanang ya pada lenang ieu dah sawios gan abdi lah kahareugan ulah pot keun bae kaula wajar pikeun oko pikeun pati di mana tempat anu lega di Lebak aya lapang urang didinya oko pikeun pati wow bener diantos atuh sok tungguan bener urang dieu nya anak rakyat euy aduh aya anak ngeran asa teu tega jisim abdi ninggal pangaulaan kedah oko pigalan pati nu sadaya-daya sawiosna pun anak oge aya astra jingga sareng dawala agan teu tega jisim abdi kaula nu ninggal agan oko pigalan pati wayahna Kakang Semar nyumput cepot kan dawala abdi cokot panah kaula busur nya bawa tenang Kakang Semar kaula maju ya ulah cicinya dia ais abdi teh tileutik di akod-akod di zaman bolon
abdi teh mulang tarima ku harta teu bisa benar ayeuna bapa diancam kitu rek dijieun tumah sawios abdi pangheulana salaku anak wajib tega lara tega pati Pak doana we doana we sanajan nepi ka paeh oge panginten abdi kaituna teh mulus ai melaan bapa mah teu aya halanganana da sanajan teu perang oge abdi teh bakal paeh ayo alus eta hatena akan hari paeh aya guna jeung mangpaatna mah pikeun melaan nu jadi bapa teh aya halanganana gede kanyaan mah kan jadi tenang baik lah teh sangka aya kitu teh mah sami abdi ge Pak teu bisa abdi teh mulang tarima ku harta jeung bana da puguh batan sakieu lieu eueuh ragap teu aya ayeuna aya tanaga sakieu-kieuna mangga teh teuing demi bapa anu parantos ngagedekeun abdi salam baktos ka mak bilih abdi paeh di pangperangan muga tiasa ngalunturkeun hampura kitu ka abdi mak sareng bapa dihampura jang ayana melang kabarudak kakang silaing ditinggalkeun komo dunungan deuleu amuy tos wa moal teu kitu komo ka putra ai ngaran-ngaran kanak ai jauh geuning inget wae ai deukeut ti paseaeun ai deukeut diomongeun jeung ieu jurig ngala aing naon maksudna ieu luka teh wa samono ngewa ka wa teh teuing da aing macan aya pasoalan jeung batur deuleu teu asa ngarti dewek oge yen ieu teh di dunya sumuhun ai ngaran-ngaran dunya mah heueuh moal lila tempat ulin da asli mah urang tepan urang akhirat nya ujang oh sumuhun wa kabeh bakal baralik deui kainya ngan gumantung kana amal perbuatanana kaleuwih deui we urang sabab di ditu aya dua wadah nyaeta tempat nikmat jeung tempat ripuh sumuh eta mah gumantung kana amal perbuatan urang di dunya ayeuna sumuhun gumantung kana pagawean yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana sumuhun kabeh eta mah boh nu iman boh nu teu iman duh boa-boa buta teh ka dieu deuleu jang ade teu geuning heueuh we ai lumpat da eleh lumpat meureun ku buta aing teh dek nyangakeun sadaya-daya we cing hayang nyaho naon maksud tujuanana ieu buta teh sok sia geus eueuh ayeuna mah pengacara maneh geus eueuh pelindung nah rek minta tulung ka Adnan Buyung Nasution nah rek ka Ruhut Sitompul sok ai geus kieu marek pasrah we sim kuring denun rek pasrah sumarah we ya aing dekirata ieu mah cing kumaha kiratan najan mungkir da geus takdir najan mumpang da geus kadar milik diri bagja awak rek kabur tang tu disusul ngabecir tang tu dimerik rek lumpat tang tu diudak tang tu diudak hey panustrungan anak maneh bakal paeh mangga teh teuing
hirupna paehna lain nu kuring kadieu kadunya lain kahayang kuring teu hayang jeung teu mung eta sepuh teh pek dek dikumahakeun kuring heeh kudu kitu atuh kudu soleh pasrah sumara dina panustrunganana sanajan lumpat ngulon ngidul ngetan ngaler oge tetep paeh mah sumuhun atuh da sia lelumpatan nawa kelingas teh denge jelema di udag mau lumpat eta jelema naon sabab lumpat sieun beh dituna nyata sieun paeh biakan mau hayang salamet tuh teh eta jelema ngagubrag kana gawir nulung kawing kumaung ditungguan di luhur manehna muntang dina tunggul sedengkeun eta tunggul teh kekerekekan sakedeung deui ge ngagubrag sabab keur digegelan beurit bodas jeung beurit hideung sedengkeun lamun ngaragragkeun maneh ka handap buaya dihandap keur calangap bari lapar ngaragragkeun maneh ka handap dihakan buaya naik deui ka luhur maung keur nungguan anu dicekelan eta tunggul keur kekerekekan digegelan ku naon beurit bodas jeung beurit hideung teu beda hirup jelema teh kitu jika mana-mana oge bakal paeh model ayeuna aing kitu nu rek maehan maneh paeh sabab aing teh keur dihakanan ku beurang jeung ku peuting nyaeta beurit bodas beurit hideung ngan meureun heula paneuri paeh teh da maneh wayahna pangheulana ayeuna di antara kita berdua jadi lu yang duluan pergi mati oke mangga nyangakeun sadaya-daya tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patah perlayat saang bulan 14 teu geuneuk teu malekmeuk Balungbang Timur Jalan Gede Sasapuan pek ayeuna mah pek geura tungkul kana jukut geura tangah ka sadapan pililiankeun dunya dua papasangan ulun wetan kidu kalir berang puting lodong hiji poek caang salah bener awewe lalaki luhur handap nuhun mangga bisi boga hutang ka saha wae keune da aya ajangna keur bayar hutang mas bisi kuring ayeuna boga dosa ka ilaing da papanggih ge kakara bisi aya dosa nu ti heula hampura da puguh jelema kuring oge aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin tara kapake isu sabab jelema teu cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran eta buat telepah dek dipunci ayeuna maneh suhun mangga pasrahna meni kawas masjid puyuh da ieu pedangna ieu uluh waktu syukur pek ari butuh mah kusim kuring kalayan bisi kuring hirup teh ngaganggu kana hate si laing pek dari hambatan alah nuhun mah nuhun aing maneh ke bangkena hayang dikulub hayang dibeuleum atawa hayang dipais kumadinya aing geus paeh mah hayang di ruang atawa hayang dialungkeun ka laut atawa ka leuweung atawa hayang diduruk atawa hayang di air keras kawas ipir aun kumaha nu hirup kuring mamangga teh teuing
atau cara dialungkeun ka cai da asa ti cai di ruang atau da asa tina taneuh cenah rek diduruk pek da asa tina seuneu pek dek dikaleuweungkeun heumeureuan kadupak angin asa tina angin ai wujud mah ai maneh hayang ditahlilan kuring mah moal tahlil ai geus paeh mah peke si lain nu hirup nu tahlil mah syukur atuh lamun kitu mah carana ka dieu sia mangga mangga cepugu Semar Badranaya di Jamrat punukna nyaeta maksad ditugal jangga moa dicacag wae sumuhun mangga moa dimutilasi moa ai geus paeh mah sumuhun Semar Badranaya watek wantos duduk wong samanea Mangnu satru sing madu trahing kusuma titi sing andana wiri trahing dewa kamanusan parantos tutas tina ilmu lahir ilmu batin lajeng miheulaan maneh nyaeta kaluar nyawa na tina ragana nanging ieu nyawa na teu katingalieun ku ieu denawa lingwang muksua salirana lingwang muksua salirana salira muksua sapisan nah sia jempe oh api-api papaehan goblok ah sia bar Semar soak meureun si eta murag meureun jantungna soak kabeneran aing mah teu maehan lamun kitu carana mar ku aing disetorkeun ka raja aing hampura mar bebas aing moal anu ngaganggu maling layang jamus kali musada lambang keagungan negara Amarta teh oh ieu maksudna teh Geus beberes onaman bisa ngobrol jeung tetangga teh jadi alhamdulillah ayeuna mah nyai teh geus beberes geus beberes sih atuh aing geus beberes sih mah moal ditegor heueuh kudunungan teh jongjon lain eta ningal Raden Gatot Kaca heueuh we kasep atuh kan tenan pangna kasohoro oge nyai dadag sampe rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta awak sembada kumis jama pelang bari ngora keneh nyai lamun boga salaki ka Gatot Kaca naon nyai di kamar moal kaluar 3 tahun mah keluar mawa orok we kahayang silaing mah gitu borokan teh paingan kasohor Gusti Nu Maha Agung alhamdulillah hirup teh ayeuna memoga gawe tukang bebersih awak ayeuna malingsik awak lintu perhiasan kabeuli HP goreng-goreng gawe heeh ge mah gajihan hareup nyai teh hayang kabeuli HP ade hayang bisa naon nyai hayang bisa nga-SMS mudah-mudahan hayang diri bonding nyai teh ayeuna mah nyangsang rezeki teh si eta mah teu burung we geuning boga gaji teu boga salaki ge
Ayo nama kuku ge mendidik kitek tinggali malin. Heeh. Beda jeung baheula. Ayo nama. Baheula atuh nyai teh peurih proses hirup nyai mah aduh. Kumaha? Lamun dituliskeun mah matak wah. Sabukueun keprihatinan teh mah. Jadi sinetron pasti. Da nyai teh baheula keur dikandung ku indung 6 bulan tos dikantunkeun maot kudu jadi bapak. Ke apa bapak? Atuh teu nyaho di rupa bapak. Ya, teh kumaha rupana. Umur 1 tahun indung maot. Dikukut ku uwa ari uwa loba anakna parebut warisan para sea we. Tebetah berarti Aing teu kaurus terus abur-aburan. Ari hayang boga duit kaitu ulin ka kota Cirebon di Parapatan Wasari. jadi pengamen. Budak jalanan bener mah. Jadi budak jalanan ngumpulkeun turu belimun ditiiran dikecerek-kecerek dina lagu Bang Toyib. Lagu mobil butut. Mobil butut buatan baheula. Ai jebret dari tampiling ku supir. Heeh, meureun dumeh mobilna butut kasiniran. Asa kasiniran berjalan. Balik deui ka kampung. Balik deui kalau Umur 8 tahun teh aing, Gusti nu Maha Agung. naon atuh nyai umur Ai balik burit. pangi. Ngaliwat kebon tiwu aya nu newak diperkosa aing. Ku tukang ojek depira. Heeh. Umur 8 tahun teh geus diperkosa. Depira dibere duit 800. Umur 15 tahun kulimaan sapeting teh. Si eta mah. Kenangan pahit. Meni goreng na nasiban teh si eta mah. Goreng-goreng teuing nasib. Beda jeung meulian. Tapi beh dieunakeun mah umur 20 tahun ka dieu aing teh jadi tibalik jadi aing nu sok merkosa ka barudak. Da eta katumanan bener teh. Tina tuman tadina Tina da eueuh nu merkosa 3 poe teh jangar kana hulu teh. Oh. Tah ayeuna teh nuju jangar nyai teh. Mun abdi keur teu eta teh. Heeh. Mun kamari-kamari mah abdi ge jangan. Popotongan loba. Unga pengkolan Percaya ka si eta mah da payu baheula mah. banar bawang unggul. Teu sabab Beungeut mah jeung awak teu sapira tapi popotongan loba. loba bubuhan boga kulit si eta mah. Nya. Lain bubuhan boga kulit, bubuhan lenger. Lain bubuhan babari si eta. Tak dalang Endah Sutarjo popotongan nyai teh. Oh. Marokana. Paingan nuturkeun atuh mah. Urukan teh sia. Ulah lalawora. Diberebes teh popotongan bungkul. Gusti nu Maha Agung. Na nasiban nepi ka kitu. Nepi ka ngalaman digawe di Saudi Arabia jadi TKW. Di mana? Di kota Riyadh. Oh di Riyadh. Aipek teh di dunungan istri maot. Oh maut. Heeh. Kalau atuh lumayan. Aing keur ngepel dunungan pamegat. Jo durug-duge di pangku aing. Waas Di pangku ku urang Arab atuh puguh we jangkung gede. Mancung mendingan sagiriwil nyai. Aduh, murukan teh tuluy di kumaha nyai. Dirangsadan baju dibuligiran. Diperkosa ku urang Arab. Lain lamun urang mah ngajerit ngenta tulungnya. Dek minta tulung ka saha di lemur batur da eueuh nu wawuh. Mun urang mah kokosehan atuh. Ai kokosehan teh atoheun manehna teh. Lain kumaha carana we urang mah atuh. Pajarkeun teh toyib jangan. Kokosehan da kala molekak sih. Dek ngajerit-jerit kumaha dek minta tulung ka saha mending jempe we da geunah ongkos. Abong teh dieuna urip kucing gering. Heeh. Teh sia teh make jeung. Kenangan indah.
awak disebut kenangan indah berkesan diperkosa ku orang Arab mah naon berkesana curang orang dia mah teu nyugemakeun teh hararayan teh urang ge diperkosa ku orang Arab mah Gusti eta gawena orang Arab da kumaha nyai teh gawena keur agresif keur mah buluna tina dada ka handap teh tamat kitu-kitu teh masih bukit we si bawang beureum lain kumaha gerakanana nyai atuh urang Arab eta gerakanana orang Arab meni loba maka jeung aya karecak marmot ajul gedang bangkong sapintrong bajing luncat aduh teu eleh deet lawane ku nyai ku gereyem nilem ngajengkang tadi gitukeun mana le ngajeng jehe nyai dikombinasikeun jeung santok bogo atuh puguh we ngajengkang nu matak bibi mah deudeuh teuing dek titip ya ka urang desa Cibenung ka gadis-gadis urang dieu keun silaka dorakana matos ditalangan ku bibi hitung-hitung jadi tumbal bibi mah gadis-gadis urang Cibenung mah cing saroleha amin mudah-mudahan amin hitung-hitung mere pengalaman aing ngaran-ngaran awewe mah aya tapakna bener goreng kasebutna inung bapak bakal kasinggung lamun urang benang kahormatan can ngaliwatan hukum tikah bener naudzubillah summa naudzubillah ulah kaalaman pokona mah anak-anak nu mawi bibi mah ngadoa ka pangeran teh Gusti gebruskeun abdi mah ka neraka jahanam geus ngarumaoskeun rumaos hirup teh pinuh ku dosa bobolopot ku dosa otang sia teh nu mawi pepeujeuh ka neng-neng urang Cibenung geulis tamatkeun sakola mulih sakola atuh bantoskeun ka peryogian rumah tangga Ibu Rama nyeusehan ngumah wadah jeung sajabana sonten ngaos ka masjid taroskeun ka Pak Ustad Ustadah ka Pak Kiai bag-bagan agama supaya jadi istri saya abeh kandal iman lalaki nu ngajang pek bukakeun panto imah mawi bagja nyai mah ieu Kaneng Sintasari kasorang nikah neng magelis direnceng-renceng ku sepuh kasorangnya make jeung kapelaminan segala diiring-iring ku Bapak Utim kali Ibu Eni sakulawargi Bapak Utim putra putrina ditikahkeun direnceng-renceng bibi mah teu nyorang kitu nu mawi hormat Ibu Rama geulis bibi mah bra geulis beber layar tarik jangkar parahu maju ka tengah lautan bra geulis Sineng Sintasari kasep Hapidin bakal ngambah dina sagara rumah tangga cing hade ngolah jeung ngawelahna eta parahu nu ditunggangan ulah ropoh ulah ripuh komo bari rapuh anggur cing repeh rapih cing menakan rumah tangga anu sakinah mawadah tur warahmah amin cing ngamilik rezeki anu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh cing dideetkeun rezekina cing bruk dijuru brok dipantok ngalayah di tengah imah bun sirlit loba duit gampang ibadahna cing pinuh ku barokah dina rumah tanggana rumah tangga nu awal jeung nu akhir amin nyai barokah nya laras amin nyai panjang yuswana ageng milikna kagungan turunan anu saroleh tur solihah amin panjang yuswana agung margi ieu tuang rama Pak Utim teh sanes waragad sakedik kikieuan teh ageung margi ieu tuang upami teh mah neng teh bener dina rumah tanggana hideup kasep anu gareulis nu karasep sarua jeung teu nyaah ka Ibu Rama sumuhun laras telepan ngabubadirkeun ka nyaah Ibu Rama dosa nya
Lares nyai eta tuh makaning dihiburna oge dalam Jawa Barat Kudalang ti Bandung Jawa Barat di ka Jawa makaning Barat dihiburna oge ayeuna ngawayang di Jawa Tengah pan di ge seueur dalang dalang entus ngawayang di Jawa Tengah pan di ge seueur dalang mantep dalang entus atuh ieu dalang keneh ieu sumuhun Bapak Dalang Endas Sutarjo Panda Sutarjo dalang keneh ngan dulur kuring we tos maot Dalang Sutar almarhum sumuhun Dalang Sutar teu apa bibi mah muga-muga we almarhum Padalang Sutar dicaangkeun di alam kuburna amin amin turunanana atuh sekeselerna cing karana imana cing kiat nandangan musibah nah gitu bibimanya pepeueuh teh atuh ka ABG lalakina ulah merkosa ka sepalai manikah heula we bilih lebet kana buser cing luyu sareng nami kampung Cibenung cing tiasa ngebendung hawa nafsu amin cing luyu sareng nya cing ngebendung hawa nafsu ulah kabawa ku sakaba-kaba ngebendung amarah cing ngebendung hawa nafsu nyai oge ti ditu ti Cikaka ka dieu teh ieu we nahan nafsu nyai oge da puguh jalanna meuni goreng geuning awut-awutan nya lamun nu hapil mah geus goreng geuning awut-awutan lamun reuneuh mah geus ngajuru di jalan nyai teh yakeun bae nya lamun reuneuh mah geus ngajuru lain ieu jalan nepi ka kieu nya ka dieu ti ditu da moal diberesan mangkaning daerah pertanian ieu teh pan urang kota teh barang hakana teh urang kampung ari bawangna teh ka sohor ti dieu teh bawangna ka sohor bawang Rosari ari Bapak Hajat teh mahanan bawang moal gitu atuh heeh mahanan berde dua karung pirakunya sakarung make eueuh maka bawa oh kitu ayinya sumuhun nyai mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum naon make dieureunkeun detail kira-kira teu ridho mana atuh sia teh tong maksakeun teuing maneh tuh kajadi-jadi penyakit atuh make jeung teu ridho segala mawar bodas mah dangdutkeun geus sok oh nyata kitu bari jeung dewek teh dikenangan era aing ku Bapak Hajat nepi ka dijieun masalah teh sia teh naon masalahna urusan ieu ge can angeus geus nyieun deui meuli teu kaop reureuh teu kaop reureuh cing da sia teh geus karolot atuh da rumasa ya geus kolot atuh sing boga kaera deui kaera gede Bapak Ayon Suaris Restu Ningrat teh ieu teh lain waragan saeutik kikieuan teh oh nya atuh akal canyawer canyaon ka dewek prioritaskeun ku si lain gede teh kanyaahna ka urang-urang sararea aja agung keseniman teh ka seniman mau ka masyarakat burukan teh bakti sosial teh agung sok dalam mau dibagikeun mah duitna ieu teh paling oge 10.000 ewang mau api mah ieu nya iki manangap wayang pan kabagi sararea pangdanguna jeung paningalina biasa hiburan urang dieu bisa hiburan pan seutik gedena ngeunah seuri sakedeung teh lumayan umur teh 5 menit namahanna teh namahanana teh heeh nu mata gerepek seuri we sapoe teh ngeureun-eureun heeh lumayan 4 tahun namahan umur awet muda teh banyak ketawa mah awet muda ongkoh kan ngalikeun Bapak Ayon Suharis Restu Ningrat awet muda teh menikah sep gitu padahal hayu suana mah teh tos 18 tahun dapat terus 18 tahun mah budak heeh karena begitu cantik
Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor Sumohon Pajinang Raina Pajinang tuluy itu Bapak Tata Sugiri belaan belaan cul nepi ka barang kiri mongko lengkeng mah rengkeng mah udud mah leuteunana canyawer geuleuh eta teh penyiar radio urang Bekasi teh urang Bekasi kepala terminal ongko eta teh di Cikarang can di Paris can Pak Aris bos pabrik kerupuk Paris Anta Prima semua keluarga Jatiluhur Jati Asih can Bapak Kusnandar can Bapak Kusnandar can Pak Aso can Pak Aso eta Bapak Kusnandar mah dulu cikene ti Cina oh di Beijing di Beijing ayeuna dek ka Itali waduh marukana urang wano Cisurat teh eta teh heeh pek pikir ku sila lagi anu nonton heuh ieu teh dulu-dulu urang wungku dulu anu ngadon arusaha di dieu akang urang Kuningan seueur ti Kuningan ti Garut ti mana-mana doakeun ku urang cing leuwih mararaju amin geus milik amin Marwan di Sukabumi ieu tah. can di Sukabumi Pamarwan Hayang Atin heeh Raya Lumatakin lebah dia sok prioritas genda urang mah pagawean dengan ukur kieu naon da insinyur lain urang mah doktoranas lain pemborong lain tua ciki we ngagulak-gilak si cepot nya bisa belang-belangan tapi lumayan belang-belangan bawa akang deh bisa keluar negeri Jerman Belanda Inggris Prancis Amerika keliling Eropa tamat mah dina sagala rupa ilmu jadi duit itu benar kan can dewek mah ieu teh can ditunjang ku pendidikan formal matak teh mati ke kahareup mah dalang teh insinyur doktoraneus sarjana sabab naon sabab ieu anu dising hareupan teh audien teh beda jeung baheula benten ulah nyalahkeun lamun wayang dalang teu payu lain wayang nu teu payu sabab apresiasi anu nongton anu naik anu ngaronyat heeh nu ningkat bener dalang tinggalin wawasanana kurang teu bisa ngigelan zaman apan ai urang mah kasenian tradisi mah kudu adaptasi jeung apresiasi ngigelan zaman kumaha we carana dek ada tiba heula ge meureun ieu teh geus kolaborasi urang teh jeung sound system jeung listrik jeung lampu da baheula mah ngawayang teh zaman baheula mah ku obore ngajuru panggung ngabebelah sinen dalang balikna beuh teh liang irungna teh harideung we heeh ngarepe keur mah geleder yang irungna teh ya benar kan tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik sistem ieu lamun diudag sejarah ieu baheula anu mimiti nyeun listrik teh Thomas Alva Edison Thomas Alva Edison urang Amerika baheula mimitina nyieun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison tuh agama nama biologi Islam apa arti sebuah nama tanpa karya betul tanpa karya tidak ada faedah matak eueuh gawe mah disebutna ge ceuk urang Sunda mah kedul ku uleun ceuk agama Islam cenah ujang teu meunang ngukut patung di imah lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang eta teh marukana meureun patung menang jelema ditunda di imah padahal patung teh hayang dielus-elus hayang dibersihan cicing pagaweanana teh tah lamun jelema udud beuki dahar beuki ai digawe mung hartina kedul ta eta patung teh nu kitu kudu dipek-prek teh ai pangabutuh gede ai digawe mung da moal daekeun datang rezeki teh kanu kitu mah benar dina datangna ge diirit meureun nya letik benar kan cek aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya tidak ada gunanya cek kiai mah cenah engke di kuburan teh
bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab batur mah geus loba nu ngajawab ngajawaban leungeun kumaha jawaban leungeun teh tingali itu hotel jalan aspal jalan tol nah eta teh meunang nu buntung bener menang kokot teh jawaban batur mah geus ngajara rawab aya gunana jawaban leungeun nepi ka bener hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui nu aya gunana keur ka jelema deui bener heeh sok nah rek dagang gumantung kana profesina sewang-sewang rek dagang rek nyupir dagang rek nyupir rek ngabeca rek naon nu penting mah ngahasilkeun hasilkeun sabab di dunya mah butuhna harta keur manyangkeun umur keur nyakolakeun budak keur nyakolakeun budak keur ngadidik budak keur ngadidik jeung sajabana terus digawe teu hasil ayeuna isuk tuluikeun teu hasil isuk pageto cenah eta teu hasil wae wajar biasa teh mah tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa sampai berhasil luar biasa betul nya bener kan sampai berhasil nu macaknya lobah dieu kudu ngalagu hirup mah nah urang teu ngalagu gitu tapangna loba pemerintah oknum-oknum pejabat loba di demo teh naon Kang kulantaran teu ngalagu teh teu ngalegena dina ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek ieu apan gamang saron bonang kendang rebab beda-beda tapi di mana-mana geus ngalagu geus ditabeuh jadi lagu ngeunah kadengena ngalegena moal anu ngademo cing contohan mode ieu gambang pantina kai teh gambang kai jeung panjang kaos kereta api gara sok lagukeun gambang tuh hirup sasoranganan moal ngeunah dari tunjang barengan ku saron dua antara saron ka hiji ka dua tuluy gener bonang jeung rincik jeung long rebab kendang sineng dina jaman pawalunan jaman negeri kasatuan tah dewek ngiga lamun tayang kenangan cing napa persatuan alamat awut-awutan kokonakeun persatuan baru kokoh jeung kukuhan dalam tedik tipu gitu mah mau dikenangan aing lain Berlin urang ketipu ku si Akang tak gitu politik teh euy lain lemes gitu da ngahaja mah aing tadi ngiga mau dikenangan pan aing kitu mah pan aing tulus ngigana dikenangan lain kepancing Rin gitu tah moal anu ngademo ceuk nu nongton geunah bapak hajat ngeunaheun ngala-gena coba lamun saron grepek nakolna ka mana karep bari jeung larasna pelok nu hiji salendro hiji Mataram ituna kabeh teu puguh he nakolna teh gresok tah di
dina ngajalankeun roda pemerintahan teh beda tinu bieu teu pugu dengekeunana teu pugu tuturkeunana lieur kaingna ge loba janji teu pugu Arengheng teu bener arengheng Pak Jejet ku dedeuan teu bener teu cara memeh jadi ning karaya teh daek datang maka jeung arangah erenge ngajak seuri jeung bageur di sanajan duit saeutik oge nah geus jadi pamimpin geus gek dina kursi ngadon culang cileung neangan palingeun gara pek pikir ku sia naonan kitu pada bener kan nya alus mimiti alus disetar goreng di finish tah komo ayeuna bulan Agustus apa eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas tina belenggu penjajah baheula mah dina nyokot kemerdekaan negara tina tangan jajahan kolot teh paeh poso beunang ku penjajah tuluy dibui jelegur merdeka tak anu dibui teh keluar ti pangbuian dijadikeun pejabat baheula tah baheula mah dibui heula ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy dibui nah naonan gara sok pikir ku ya baheula mah tina berjuang heula tidak berjuang heula sagala rupa oge apa pahit ketirna gitu eleh keneh ku paningrat ye do nyaah ka urang bakti sosialna gede nya kanu alit teh kitu cekeng oge mudah-mudahan panjang yuswana amin tambih deui rezekina amin geuning ieu aya daek dikocorkeun rezekina ka urang teu beda we ti balong kumari akang balong saat laukna kok kocopokan dikocorkeun ti irigasi teh ti tongo tapi eta balong teu make kocoran deui ka lebakna dijabah caina mah loba ngan lauk ngencar da loba jelema aya nu dijabah dunyana loba ngan barokah eueuh deui barokah kosong heeh keurna naon loba mobil gas sawah gedong alus aya dibui gabunganna duit rakyat dihakanan duit negara bener da teh dinikmati barokah eueuh cek dek oge aya duit loba bener dina finish teh kalah ribu tah kitu euy bener Kang kitu we dek nya hadek anu jadi bapak ini teh doakeun nya sok sing penak Kakang atuh sing penak bapak karunya bisi ya mau bisi alah ampun aing manganding bapak dek sok luas sieun neuleumkeun maneh we leu ungutan tanya ke kene mah naon cenah astagfirullahaladzim sing toongkeun aya nya ditarema belegog geus kali diu nu leres naon innalillahi wa inna ilaihi rajiun lain naon bapak maneh maot anjing kumaha kadengena lain bapak aing maot belegog ditarima be iraha maotna aduh jadi ganti dibere nyaho jeung tatangga kieu ini teh beja-beja maot teh eueuh nu modar aji bulan eueuh nu modar aji bulan eueuh nu modar aji eueuh nu modar aji eueuh nu modar oh tos 2 minggu aduh lain budak nanyaan geus tong dicengcerikan nih anguran mah doakeun tuang rama cing ditampi iman Islamna masih awe aji tah kitu amin gitu beki parah aji parah kunaon teu damang heula maotna eueuh nu modar eueuh nu modar oh liper aduh eueuh nu mau eueuh nu modar aja atuh nah sanes ka abdi kapungkur nuju meneng kene dai penyakit liper mah gampang enteng pisan penyakit liper mah uhahanyiran nyaho aing oge ngadeueur nu liper is uhahanyiran kode belut nyaho ih belut harmis
anu langkung saya mah cenah kututut Kutut. aing ge nyaho aji gadeuh nu modar muhun kututut Awan nu liper anjing. ish tutut Heueuh nyaho anjing eueuh nu liper. ih tutut di pasian terang tutut teh Awan nu liper. astagfirullahaladzim atuh lepat paingan tuang rama maot da lepat obatna kadana liper teh kututut der kutai ucing Sami we sareng ngaracun ka tuang rama. Allahu akbar. Ada pinggan mah. Gara kutai hansip teh buku. Masya we aji gireng ah heban gagantung maneh tak kitu atuh sakedahna si aji gagantung maneh sakedahna Kutai mana atau biasa? tuh celek di hareupan aing nu ti heula Teuing pikiranna kumaha. di tukang diukna Tukang. di tukang diukna Toel gitu. di tukang diukna naon di tukang diukna Karang tukang kututut kana tutut deui di tukang diukna hei naon di tukang diukna di tu astagfirullahaladzim Kututut. hei naon sih maneh teh ka aing teh Noel ari ngomong henteu itu teu ngomong cina aing di tukang diukna blegog mung aing merek di tukang diukna percaya ge kitu teh Pati tadinya gitu teh. Tetap merdeka. Tong menang dijajah deui. oh guna sia teh papatong cere dina irung aing Kumaha deuleuan. bina-bina teh kain teh kawas kasasama Puas. kabina-bina teh sia teh Puas. kawas lain kak kolot kabina-bina teh sia teh kain teh dapet kak itu Puas. kabina-bina teh aduh kabina-bina geus anjing Puas ya. Aduh, junulak cangkeng welin. Meni kawas pamong praja nulak cangkeng. aduh naon sih teh naon Dengan ponok neungeut teu. naon cenah Naon nolo. naon Aduh. Wah, naon sih teh rasa. naon Aduh. Geuning aya Gusti. Ari geus am. Sugan teh kapiting. dunungan disangka kapiting hei Hare-hare we sia teh. hei Allahu Akbar naon dunungan disangka kapiting tutut aji kena tutut teuy Aya pikir saha naon Gusti? Atawa di hah Aya naon? keheula Ulan keheula mending ayeuna. Anu ladi daerah ada ke maksud teh geus nyalse Nah, dayana ge teu riweuh. geus daguan geus rine. Pesan siapa napi tos ka dieu? Aduh, burukan cina burukan ganti-ganti manehna beureun. Endah hayang miluan Hayang miluan. Miluan. Baru kan arek di bawaan padahal moal Gusti ge. nya Ada hayang miluan. Cek Gusti oge nya. Wayang. Hayang miluan ngeunang eueuh. Situ mah pigagaleun Gusti ge. nya Kami ambil kasetnya. henteu Nyeri hate ting tung tang ting ting.
abang lain grup bayu Abang lain sore. kadang karo ngobrol we aing mah diararanteuk komodo da saya eta mah tara ngadukung bayu Biasa deh. Cahaya di darat cahaya. Ngariweuhkeun ari si eta. Awas nu kasurupan sia teh. Bina-bina teuing ae. Allah. Aduh itu segala ditubruk. Cing kopi nakaluhur. Bina-bina teuing naon sia teh? Wow gede. macam menepu dak da kau Naon? macam menepu dak ku bulu tak bile itu kena sira awak mana emang ngomong teh gitu euy Samosir dari urang Jawa Barat. mun bebeledagan jeung eungap mah ngene gaing Urang mana maneh? ku tidak mengerti awak dari Medan oh di Medan betul Urang Sumatera Utara baingon. geus lila aya di Sunda geus lila aya di Sunda apa itu lila Teu kudu can apal. lila itu ikan ya ada ikan mujair lila eta mah lila belegu atuh Eta mah oh can ngartieun meureunna Akar 2 bulan. Sudah lama ada di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. ya kinten-kinten 3 sasi abi di Sunda mah curik teh sia naon Ni eta bisa ngomong Sunda biasa. nah naon kitu Cina sia teh urang Batak. ai heueuh ya Panggih. galen ti Batak aing mah Di mana? ti Anir Tiada. Di lenge teuing eta. Kumaha ieu teh Gusti? wayahna ayeuna urang nyieun taktik lamun si Idrapak keukeuh peteukeun ayeuna teu daek dibawa disagrogeun ka dunungan urang nyata kalabeka kabeh urang kampung ahli sakra jelema-jelema anu aya di ahli sakra beakeun kabeh hakan kabeh kumaneh beres Gusti tos lapar abdi ieu deuh heuh hoyong neda ieu teh tos lapar si Idrapa teu wani urang pencit harita sae baga-baga sabab dunungan urang kiwari kalaparan nyata hayang ngadahar tutut upami tiasa eta tutut teh dipais Dipai. kade ngalana teh nya biasa disair Ulah dikisain. umat ulah dikepung eta tutut lamun bisa sakabeh kampung anu aya di dinya urang didahar sabab eta ngeunah pisan sabab komo dibungguan ku tutut luar biasa eta tutut teh anjingna jadi riweuh ieu ngomong teh nya ngadenge tutut nya ngadenge jelema aduh aing Gusti naon tingali aya jelema ka dieu jangkung gede wah Aya jalmi ulah. Eta utusanana meureun. geningan aya jelema jangkung badang jega-jega nu nganah keur kaula dihakan ayeuna mabok mangih gorowong nugar cadas mangih emas kiwari aya jelema jangkung gede jeung lobaan datang ka dieu meureunnan itu utusan ti si Idrapa kabeh nyingkah heula bisi eta jelema sieun kurang sakabeh wayahna nyumput sawara dina waktu ayeuna ieu urang hakan nyumput ayo mangga aduh ararinit borek kana tutut ye wah ngilu kana tutut mai na maneh teh ini nama
sieunaan kap di mana abdi menjamin manis. Aduh, majar teh manis. manis nanahaun saya teh beungeut sakitu jiga jahe menang mekrek Halus kena jahe menang mekrek Gusti ya. wayana datang niratang teman datang niratang teman mangkulingan ran denira Anjir, jalan mani gede. Alah, anjir. ya ajak kaget anjen manusia Wah teh kareueut atuh. Nah, jelema teh ngagerem na turunan Bang Bara gitu. Bisa jadi. Orang gerem. ajak kaget hei tenawa Anjir eta sora. Sora. Wajah kaget denawa. Wah. Aisyah nanaonan Itu sorana gede resep. Resep teh. syah ngaramane Anjir eta sora. Ngarapan nih. Mudalang mamangsa muda. kaula ngaran kala nyungir nyungir bener ari anjeun ngaran kaula Bratasena ha Bratasena Allah, rata sena. Wow. Nah, aing teh kahareup aing disilakan baik kumaha. carekan kudunungan aing kahareup Kumaha aya yakin tingali guntuna geuning karangeteng gitu aing Gitu akang. para lawur teuing Akan aku nasib Kang. nasibna aing Percaya ke Juragan Bima mah. Oh hey. Anjir Gusti. Naon teteh? Aya tomat. curi nyebut tomat ka aing Buat akang teteh. Alah beres Gusti teh kadang ngalalap aya tomat mah. Aduh. Dan Wadah abis. abot ieu mudah-mudahan balad-baladna kalapaka teh Ya, gigi bisa gigi jadi. Bisa jadi teteh. Alah aya kacang panjang. Buat akang teteh. Ini karena eta keluarga sayurannya. buat kacang panjang kawing Keluarga oh kasih mah kacang panjang ka aing tomat kajuragan Bima nya buat teh katunjar Keluarga lobak bisa kena. Leret tadi rek diuk teh. sugan teh eueuh gawir Jadi we cilaka. percaya gawir sedangkan gawirna teh jero aya gawir Nanaonan bari lagi. Aisyah ngomong jadi gitu kunaon nah akan berpiluan gitu gening nanti jadi yang kieu ih gororon yang belum gitu atuh Kurang cimucang detik itu. denungan kebawakeun Ayo nu geus. ngaran anjeun Bratasena gigi gigi ari eta nu tukang Sokan. Tapi- Ya. Sani Nye. ditanya ngaran. Peri Aduh. Ini peri bemetak itu. cepot ngaran kuring mah Hah? cepot Cepot. Epot. Anu tukang? abdi dawala Sa? dawala Dawala. Naon dah tuh? Dawala. Mending goreng anjing ngeureun teh dawala. kuring siapa nulis teuing Daken bae atuh na. da kitu ge meunang ngabubur beureum ngabubur bodas Paling isi emang ngabubur sutan. Nya yang ngaran dawala. si juring Lain pikageuleun. maera ngaran kuring Oh goreng, banyak anjing ngaran dawala. Batur mah Peri, Anton, Anton Deni batur mah. Paling goreng ujung. Dadi. Naon dia? Dawala. si juring Pengen sang saruli teuing na ngaran aing Ini dawala makeun euy. Naon anjing ngaran dawala? Dawala. gane sia teh Situ ngaran dawala. atukeun bae Udah goreng banyak ngaran dawala. Dawala. ih sia teh lain ku abina-bina teuing
Kecedihan jelemanya. Naon di akang? Naon? Dipikir-pikir ngaran sia mana? Kang Pepe lawan atuh si. Kang Pepe lah pabarian musuh. Heeh, pabarian mah musuh ngahina atuh lacek-lacek teuing mah ulah. Anjeun di mana? Aing saking kampung ahli cakra. Hah? Saking kampung ahli cakra. Wow. Ya. Ahli sakra. Iya. Rek mana aja? Aing rek mangihan anu ngaran Kalabaka mana? Aing geuningan nyeun nanyakeun Kalabaka. Iya. Lamun maneh apa Kalabaka teh gunungan kaula. Nu dipunyung di dama-dama ku aing naha maneh susah sisi sia kadungan kaula. Anjeun Bratasena dina waktu ayeuna anjeun geus teu sopan wayahna ku aing rek direcak-recak dihakan ku aing. Wayahna anjeun geura serah bongkokan Bratasena. Geus serah bongkokan sasusah sisi kadungan aing bangsat. Hah? Di mana dunungan sia? Wah. Dek naon? Aing hayang pangi. Dek naon? Aing hayang pangi sabab aing nganterkeun dua padati sayo. Udah sangu tuh. Keur naon? Aing wawake ti si Jabra. Ya. Ulah dibikeun ieu mah kadungan urang-urang hakan ku sarea. Beres Gusti ngan abdi mah mungahkan itu nu belah tukangna. Makan bersama. Ya. Nah, Sieun teh Pak ngaranna Dawala. Aduh. Iya ngaran Dawala. Aing kemas-kemas deui ka akang teh jelema. namun aya masalah aing gelut moal jeung sasaha jeung si itu aing Ragaji cerina re. gaplok aing sungutna gratuman. Bratasena. Aing. Ya, kaulah bawahanana wawakilna. Saat sana dibikin kerendungan orang mana sanguna? Oh iya, anjeun antek-antekna. Bener. Alpati balapati utang urang deuk bae bilang. Wayahna sia dipaehana ku aing. Kurang aja dinulega jeung aing pisan. Mola sia. Nah, tewak kang nya Naon tuh bagian sia sok aing mah teh yang ting moal karooh. Pek lamun sia bogoh mah. Wah, aing mah karooh. Kena cium kenya. Gara-gara pusia ka itu. Moal karooh teh bejan mun geuna bejan aing. Sok. Ulah karooh kok. Pencet rekanya lak-lakanana. Tewak kang. Sah, seru gorengan teh. Cik lu benerna. Lamun teu ngabejakeun sunut. Naon sasaha? Sah nu gorengan teh. Kasieun. Naon emang Dawala? Ai kasieun mah gede itu teh. Abdi mah heureui. Sah, seru gorengan teh. Mang Dawala mah meni gede ambah. Meni Meni memasukin hatinya. teu sabar. Tapi mah heureui Mang Dawala, ieu mah nami anu pangsae-saena di alam dunia nami Dawala. Sieun teh kan. Teh Dawala teh. Aduh, Mang Dawala meni ganteng. Tong sakali-kali deui nya. Moal Mang Dawala da abdi mah heureui. Banyol. Heeh nya. Ampunten Mang Dawalanya. Sami-sami. Mangga tuh Mang Dawala. Mangga. Sampurasun. Rampes. Sopan tapi Mang Dawala. Sugan tetos tebih Mang Dawala. Heeh. Oh, anjing ngaran Dawala.